Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinarung syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sareng inayahna urang tiasa kempel ngahadiran acara dina bulan Ramadan ieu. Dina kaayaan sehat walafiat. Bapak kulah ibu anu ku abdi dipihormat, abdi ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan mangrupakeun bulan anu penuh ampunan, tangtu jadi momen anu ditutunggu ku umat Islam. Seueur jalmi anu nyiepkeun waktosna dina bulan Ramadan, henteu serius ngeunaan ibadah sareng puasa di bulan ieu. Eta sababna dinten ayeuna urang bakal ngabahas eta. Bulan Ramadan nyaeta bulan anu mawajibkeun umat Islam puasa pikeun ngalaksanakeun rukun Islam anu kaopat. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an anu hartosna, "Hei jalma-jalma anu iman, diwajibkeun ka jalma-jalma saacan anjeun supaya anjeun janten takwa." Al-Baqarah ayat 183. Sakitu bae anu tiasa disampaikeun ku abdi. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakurangan dina cariosan abdi. Semoga naon nu ku abdi disampaikeun tiasa bermanfaat kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.